I know the other girls wanna wear expensive things and diamond rings, but I don't wanna be the puppet that you're playing on the string. This queen don't need king. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun sim kuring Ela Nabila ti kelas 8 bade ngadugikeun Nopel Miang ka Bandung. Kira-kira tabuh 5 kuring geus ajecleuh dina mobil. Kabagian diuk teh di tukang dina luhureun tumpukan karung beas. Mang Mahmud diukna dihareup ngarendeng jeung Kang Kosasi. Katilu supir. Tah, si laing aya batur ngobrol ayeuna mancana, cek supir ka kenekna. Apal kuring oge ka si jana teh, budak ti guranteng ngan pedah wawuh ukur saliwat. Kade si laing diukna sing ati-ati kondi bisi ragrag cek Kang Mahmud. Jeung kade deui ulah nundutan. Moal mang cekeng teh. Teu kungsi lila, mobil geus maju ninggalkeun lemur. Beak jalan desa anu taringgul, beras we ka jalan aspal. Rek udud euy, cek si jana bari ngasongkeun rokok anu geus gepeng 2 batang. Balas hantem ka diukan meureun. Uing mah tara udud cekeng teh. Diuk teh ngeunah bari nyelegon dina tumpukan karung beas yang hareup ka tukang. Jadi tumpuk mobil teh karasana mudun lantaran kitu. Angin anu ngahiuk dihareup teu nebang teuing. Geus tepi lah ka belah mana ieu teh cek kuring. Dumeh harita geus kadenge adan Isa. Karek di ujung berung, tembal si jana. Ari mobil rek meting di Bandung na. Moal, geus nurunkeun barang mah, rek terus balik deui lantaran isuk aya tarikeun. Atuh tabu sabaraha cundukna deui ka lembur. Mun wayah kieu di dieu keneh. Kana moal, geus nurunkeun barang mah, rek terus balik deui lantaran isukeun aya tarikeun. Atuh tabu sabaraha cundukna deui ka lembur, mun wayah kieu di dieu keneh. Kana tengah peuting, kasawang kumaha capena si jana. Meureun waktu kereureuhna teh sakedeung pisan. Uyuhan sakitu mah da jigana lamun kuring mah cantang tuh kuat gawe kitu teh. Kira-kira tabuh 8 mobil geus cunduk ka pasar Ciroyong. Harita keneh muatan dibongkar ku tukang kuli. Tah, di dieu kondi tempat si laing teh cek Mang Mahmud bari mukakeun panto salah sahiji wangunan tembok. Anu disebut kios teh kira-kira ukuran 8 meter pasagi. Tempat sare si laing mah itu tuh di luhur. Kuring unggah ka tempat anu dituduhkeun ku Mang Mahmud. Minangkana mah lotengna ngan depek pisan, lumayan wae ari keur sakalieur ngaguler mah. Matak heran nyaksian kaayaan di pasar teh. Sakitu geus peuting, tapi kalah beuki rame kuno belanja. Beda deui jeung pasar di lembur kuring anu buka nangan poe Senen jeung Jumaah hungkul. Kitu oge ngan ukur sageretekeun. Tampolana memeh tabuh 10 oge geus diiskeun deui. Menang 2 poe, Mang Mahmud tungu kiosna. Bari mapatahan ka kuring. Kumaha prak-prakna ngalaksanakeun pancen teu sababaraha hese. Urusan setorna, kuring teu dibere wewenang narima. Eta mah kudu langsung ka Mang Mahmud anu aya di kios sampun sakali. Keur kuring mah enteng keneh kitu, sabab lamun kudu nyekel duit setoran sieun kieu-kieu. Kangaranan nyekel duit teh loba pisan resikona. Barang mimiti mah ngarumas pisan sare di jongko teh eta tuh daganeng tapi lila-lila mah bisa oge peureum. Jongko anu ditungguan ku kuring mah bukana ngan beurang ngukul. Jadi peuting mah nyaose. Kumanya di mana ari kuring dahar? Wah, di pasar teh loba pisan sabangsaning tukang dahareun. Malahan mah daragangana oge loba anu parat tibada magrib nepi ka subuh. Anu matak teu susah ku dahareun mah asal aya keur meulina. Aya deui anu ngalantarankeun kuring lila ngarumas teh nyaeta dina urusan kacai. Wayahna kudu daek ngingkig ka belah kidul. Di dinya teh aya masjid lengkep jeung pamandian umumna. Ari kasoreankeunna mah anu rek kacarai teh mandi ngantai. Wayahna we kudu lila nungguan. Can samingu kuring geus mimiti boga kawawuhan. Nya anu pangheulana wawuh teh para patungku jongko anu ngagawean sapopoe. Si Ahid jeung si Sule anu matuhna dikenca katuhueun jongko tempat kuring. Si Ahid mah nunungan jongko sabangkaning bebetian. Ari si Sule jongko cau. Manehna geus lila maratuhna di Ciroyong teh cenah. Pangna gancang loma kanu kuduaan teh lantaran umurna papantaran kuring. Da ari anu tarunggu di jongko sejen mah umurna saluhureun jeung maranehna mah kuring bisa disapilihkeun anu keur ditungguan. Lamun kabeneran kudu nyelang heula kacai, hal-hal anu naon aya di pasar, kuring meunang beja ti maranehnana. Da geuning jelema anu unggal usik pangliwatan teh rupa-rupa ti mimiti padagang nepi ka tukang copet.
Mung sakitu bae anu tiasa kusim kuring didugikeun tina Nopel Miang ka Bandung. Hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.